Pasti ngarek-rek ieu tan kadu. Heuh dapuran kadu teh berarti hanapna ieu teh bersihan teh lain tangka ieu teh dahan kadu atuh modar meureunnan. Oh, atuh Pak kadenge naga pangerekeun kadu cenah tadi ka. Yakin Hah? aki-aki teh, yakin aki-aki teh mah geus teu ecreg. Teu kumaha kakek? Dapuran kadu lain nu kieu direk-rek atuh meureun modar menang melak. Dapuran kadu. Dapuran mah atuh ieu teh hanapna dapuran teh disebut teu eling teh. Astagfirullahaladzim. Maka geus lega ti ditu tadinya. Putih ditu meula kakek. Aduh, rasakeun lamun modar ku aing rasakeun pokona mah. Ah, teu tanggung jawab urang mah da Tanggung dititah jawab. nage ngarek-rekeun kadu. Dapuran. Aing salah deui wae. gawe teh. Bener euy, aduh aing kumaha tuh Sok kakek. salah deui modar kadu kabeh pasti oge ku urang mah bora disemprot itu ieu naon teh aki-aki teh. Aing euy. Aduh. Kumaha tuh geus kieu kakek? Hayang nyaho pokoknya bade ditatanggukeun halau we setengah bulan lamun modar. Pokona gantian kabeh tak kadu sabaraha tangka 15 tangka tah direk-rekan gitu. Astagfirullahaladzim, aing kasalahan deui wae. Aing hampura atuh kakek geus kieu mah hampura. Aduh, aing da maneh tong ti kadeukeutan atuh nitah dengat panggerekeun ieu tadi kadenge nage ku panggerekeun kadu cenalin. Pan tadi atuh bagi nyebutkeun siap atuh berarti geus ngadenge menyebutkeun siap oge. Oh, siap bener tadi oge kakek siap ulang teh. Baik aki-aki saberarti pokona urang teh yang nyaho setengah bulan ditanggukeun lamun ieu modar kabeh gantian teh wayahna. Hah? Di dititah ku maneh pan manya kudu gantian aing teh kudu gantian. Kita direk-rek. Talin tidak direk tadi ya dapat matau kan ngesah ini mantap ya salah wae aing mah salah wae aing ah Kebalik aki-aki teh ngaruksak mantau gue tapi da ku aing rasakeun setengah bulan modar disusul ka imahna ku aing mah. nyalahkeun wae aing tega sama tega ka aing teh ari geus batak cuma matau ka aing mantap